Sabah tinggal ditarik pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi si Kasep, Bang Bade. Halo. Hari Abah, kunaon teh? Pulang jantung gitu. Jika nu kasurupan, kunaon teh, Bang? Kieu da Abah mah teu kaop si amu kurang susuguh tah. Kieu Abah mah rada kasurupan, Kasep. Ulah sok lalawara teuing atuh, Bah. Jeung mikiran nahaon atuh alah kana teu tong loba pikiran ku zaman ayeuna mah. Ih, ai Mang Bade. Heun aya nu ngaranna manusia mang teu dipikiran urang teh da boga otak. Teu dirasa da boga hate, emang komo di zaman edan kieu nu penting mah urang ulah kabawa edan. Ke, Bah. Ke heula. Da kudu pogo atuh. Bingung teh bingung naon. Sabab urang ge asa ngilu bingung gitu. Kieu Mang Bade ieu kudu bejakeun menjadi pikiran Abah nu tarik mah. Da rarasaan mah kolot Abah nyakolakeun teh Abah teh meh pinter. Gitu. Tapi ka ditanya ku kolot Abah sakola di STM nyokot teh jurusan teh Abah teh teu salah, Kasep. Jurusan mesin. Nah hari ayeuna Abah geus rumah tangga geus boga incu. Ujian teh ekonomi, Kasep. Lieur teh Abah teh nah aya teh salah manapa kitu. Buah edan si Sabah. Boro aing mah geus serius eta ngadengekeunna. Tinu STM jurusan mesin nah lompatkan aja jurusan ekonomi. Kumaha? Lieur aing. Ah kitu pikiran Abah tarik teh lieur mikiranana. Nah sakola jurusan mesin STM. Hari ayeuna ujianana ekonomi tah kitu Kasep. Dasar aki-aki nurus tunjung semua balik lieur aing.